Neng, emut teh aya tanggal sabaraha nya? Ayeuna teh tanggal 2 bulan Februari. Kapungkur mah tiap tanggal sakit teh sok aya nu panghulana deh. Subuh-subuh nge-SMS AA HBD. Bari teh poeun mah can terang naon HBD teh. Ayeuna mah tos teu aya. Kumaha eta rencanganna ngabahagiakeun teh? Mudah-mudahan nya sing teras ngabahagiakeun. Basa ngalangkung ka sakolahan teu kahaja ninggal bumi rencangan Neng. Jadi emot kapungkur ngantosan Neng di dinya lami teh duwi ka magrib nya. Mudah-mudahan Neng sehatnya sayang keluarga. Titip salam ka rencangananya tong isin-isin gitu. That your love is gone.